au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah. Akil riba ieu segala lain lalawara. Lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Saban. Nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik, urang mah teu musyrik, ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba, yale teu ngagunakeun duit riba, teu ngalaksanakeun riba, teu nyaksian riba, teu ngalaksanakeun ridit, ta eta teu ngalaksanakeun bang. Nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Saban, nu ngridit teu tobat malam nisfu Saban, teu beunang magfirah jeung wa taqdilana biha jami'a ma natlubuhu minal hajat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat. Malam nisfu Saban kaula kasumpingan malaikat Jibril, masyaallah Kangjeng mah katatamuanana ku malaikat Jibril. Urang mah katatamuan teh ku calo, katatamuan teh ku tukang ngadu koto, main gaple. Ketamu urang mah nu kos kadar itu katamu urang teh. Paling banter lurah, camat. Emang eta katatamuan ku camat, emang kumaha gitu teu bagus, sebab lain ahli ibadah, nya mah ahli SPPT. Teu bagus. Besi aya kiai, besi aya ustad, kata tamuan ku bupati, kata tamuan ku menteri, kata tamuan ku camat jeung ku lurah bunga, eta rusak hatena si kiai. Rusak pae eta hatena. Sebab eueuh dipakah ka hayang ku nyana iwati kebanggaan jeung dunia. Ajur sama kiai kos kitu, tinggal lepekna doang. Teu bagus mun kata tamuan ku bangsa wali. Emang aya wali nikah. Mitoha berarti. Kata tamuan ku ulama ahli ibadah tapi lain ahli proposal. Kata tamuan ku bangsa kokolot nu bener-bener geus alim ahli ibadah. Tah eta. Cek pandangan mata mahina tapi cek pandangan Gusti Allah mah luar biasa. Saha nu nyaho kiai eta bisa nepaan zikirna, taqarrubna, deusna. Sahanunya eta kokolot bisa nepaan tiis. Urang kata tamuan ku bupati mah hareudah. Kata tamuan ku menteri hareudah. Kata tamuan ku gitu camat hareudah. Tiis teh eta kadeuleuna doang. Ngamplop jada 500, 1 juta, 2 juta. Dunia kene urusan. Komo mun teu ngamplop mah ngagerenang we sial teh camat. Datang ongko mereh henteu goblok teh camat. Tungtungna mati tajong beta camat di goblok-goblok. Sakali deui teu bagus hate urang kut mun kata tamuan ku lain ahli Allah, bunga teu bagus. Eta teh perlu dikoreksi teh kos kitu. Tah Kangjeng Nabi mah maleman nisfu Saban kata tamuanana ku malaikat Jibril alaihi masyaallah. Mudah-mudahan urang kabehan ge dicepetkeun ye ngan kula mah ulah wakah heulanan. Mudah-mudahan dicepetkeun kata tamuan ku malakal maut. Kayak bakal. Terakhir orang bakal kata tamuan ku malakal maut. Ingat deh teman. Malaikat pamungkas teman. Terus kumaha cenah kiai malaikat tergantung amal orang. Lamun amal orang bagus datang na kasep, mun anu kasep ingat deh. Mun amal orang jore bangsa ngeridit nonton TV, bangsa hideung malaikat. Tak singa dia bisa anu hidung. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Malaikat sianya. Hah? Ya hidung ja. Insyaallah. Dah kata tamuan ku malaikat Jibril alaihi. Cek malaikat Jibril ya Muhammad hadhihi lailatun tuftahu fiha abwabus samai wa abwabur rahmat. Ayeuna teh maleman dibukakeun lawang langit seluruhna jeung lawang-lawang rahmat ku Gusti Allah dibuka. Masyaallah. 300 rahmat hiji nu dikumandangkeun di dunia, 290 jaga jang di akhirat.
hiji bae oge kuari indungnya ka anak, anaknya ka indung, luhur atasannya ka bawahan, bawahannya ka atasan. Sanajan kuari mah ieu luluhur teu nyaahan ka rakyat, jabuktina jalan teu dibangun-bangun. Aya bae meureun karunya mah saeutiknya ka pamajikanna mah meureun karunya, ka anak nama karunya, sanajan ka rakyat nama teu karunya. Bagi-bagi bae meureunnya nama. Dan seukur saceuhil meureun boga ni karunya. Tah ieu teh hiji teh luar biasa mau bae teu daek ngadahar anak. Mau sakitu galakna anakna teu didahar. Tapi pejabat kuari nyepakan rakyat. Nyaahna geus eueuh. Tapi di dunia masih kene karasa kurang loba kene kadeudeuh jeung kanya hiji masih kene urang teh oper-operannya ti Gusti Allah. Omong ke di akhirat mah 290. Oh, lu mantap bangsa anu sok ngredit ke ka sorga. Sorga punya anak Gusti Allah ka sorga. Alhamdulillahirabbil sanajan ngredit tetap punya anak Allah 290 atuh teu kira-kira. Ngan dicelomkeun heula ka neraka sagedeung lah sagedeung. Padu doang padu tah. Ulah datang ka teu ngarasakeun doang cenah sia mah. Seret, ada diangkat deh. Ya geheng mah geheng sih. Ya Allah. Dah malam ieu teh malaman dibukakeun lawang langit. Lawang-lawang langit jeung lawang-lawang rahmat. Fagum wa shalli warfa ra'saka wa yadaika ila sama. Udang, salat angkatkeun sirah jeung leungeun, dua leungeun. Munajat ka Gusti, mentak. Harita Kangjeng Nabi langsung cuma nanya heula bagol tuh cek Kangjeng Nabi ya Jibril ma hadhihi lailah ai kitu malam naon ieu gola cek Kangjeng Nabi hadhihi lailatun yuftahu fiha salatu mi'ati babin minar rahmah. Malam ieu malaman dibuka 300 lawang rahmat. Memantak Allah malaman nisfu Sya'ban, malaman nisfu Sya'ban fayaghfirullahu ta'ala li jami'i man la yusyriku billahi syai'an. Allah bakal ngahampura ka sakabeh jelema anu teu musyrik ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Urang mah teu kafir, urang mah teu musyrik. Berarti kena panghampura Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngan aya nu diistisna illa man kana sahiran, kecuali sanajan nya teu musyrik jadi tukang sihir eta tetep bae teu dihampura ku Gusti Allah. Tukang sihir teu dihampura atawa nu nyihir teu dihampura ku Gusti Allah. Malam nisfu Saban can tobatkan miceun sihirna teu ditarima, teu dihampura. Au kahinan atawa dukun, tukang taroh, tukang bade. Nah ieu malam nisfu Saban teu miceun kana ilmu tarohna, ilmu badena, eta teu dihampura ku Gusti Allah. Au musahinan nu teu dihampura di malaman nisfu Saban, sakitu dibukakeun pintu rahmat ku Gusti Allah tapi nya nama tetep teu dirahmatan ku Gusti Allah. Ieu adalah jelema nu ngunek. Teu bebasan hatena. Mudmina khamr teu ditarima ku Gusti Allah, yakni teu dihampura malaman nisfu Saban. Keur majenna gaul rahmat jeung magfirah nya nama teu dibere. Saha jelema tukang mabok malam nisfu Saban can tobat can ninggalkeun mabok. Ieu bahaya ieu mah musyrun ala zina atawa tukang zina malam nisfu Saban can ninggalkeun zina. Nah, tetep bae nya nama si keneh ngalakukeun zina yakni can tobat can nyabut can ikhlas tina maksiatna. Ta eta malam nisfu Saban teu bisa kakenaan ku rahmat jeung magfirah Allah. Au akil riba atawa tukang ridit teu meunang magfirah Allah.
akila riba ieu siga lain lalawara Allah ngampura di malam nisfu Sa'ban nurunkeun magfirah jeung rahmat gaur jelema kecuali nu musyrik urang mah teu musyrik ngan dikecualikeun asal jelema imanna teu ngadahar riba ya le teu ngagunakeun duit riba teu ngalaksanakeun riba teu nyakian riba teu ngalaksanakeun ngridit ta eta teu ngalaksanakeun bang nah ieu menang pangampura nu make duit bang teu tobat malam nisfu Sa'ban nu ngridit teu tobat malam nisfu Sa'ban teu beunang magfirah jeung rahmat Allah nutup magfirah Allah jeung rahmat eta ku benci-bencina Allah ku greget dah anu tadi dicaritakeun tukang sihir tukang taro Allah gregeteun jasa jelema nu ngunek Allah gregeteun jasa anu ngalanggengkeun terus-terusan minum arak mabok Allah keheuleun pisan termasuk anu terus-terusan zina ieu ge termasuk nu tukang ngalaksanakeun riba Allah keheuleun pisan hingga digaurkeun magfirah jeung rahmat nya nama teu meunang lain geus cenah itu mah kiai di itu aja nu ngredit kiai tinggal kiai dan neraka ge lain yang sata jang kiai malah mah mun ngajakan nyana pamimpinna pokoknya tidak terkecuali akilar riba al-aqal walidain atawa nu keheuh ka indung bapa nu nyarekan indung bapa anu teu hade jeung indung bapana malaman nisfu Sa'ban jana can tobat can minta pangampura ka indung bapana teu meunang magfirah jeung rahmat Allah insyaallah. Mana deui? Wanamam tukang adu domba. Zulwajhain ngabogaan dua beungeut. Beungeut nu ieu mah ka dieu nu kieu, beungeut nu jang ka dieu mah nu kieu. Beungeut nu jang menghadap ka atasan mah nu ieu. Beungeut jang menghadap ka bawahan mah nu ieu. Biasana ahli partai Zulwajhain teh kos kieu. Ieu bangsa kiai-kiai Golkar bangsa Zulwajhain nu kaya. Komo pemimpin nama. Wah, cenah ulah Golkar bae meureun nu sajen sawaun. Saruha kabeh ge kos kitu. Masyaallah. Masyaallah. Alqati ar-rahmi atawa nu megatkeun rahmi. Ka inden kitu na mumbung wauh jeung lanceuk, mumbung wauh jeung adi, lantaran boga masalah, mumbung wauh jeung mamang, mumbung wauh jeung uwa, nyana mumbung wauh aing datang moal didatangan teu hayang. Mere moal dibere teu hayang aing mah. Putus rahmina moal dihampura ku Gusti Allah. Allah keheuleun pisan ka jelema nu megatkeun rahmi. Fa inna haula'i la yughfaru lahum. Ieu nu tadi dicaritakeun moal beunang pangampura ti Gusti Allah hatta yatubu wa yatruku sehingga tobat jeung ninggalkeun pagawean nu tadi. Masya Allah, lain lalagaan tete akilar riba hampir kabeh. Hampir kabeh kuari mah geus kuku perusahaan gede, pabrik misalnya, CP misalnya, PT. Ieu perusahaan wawarungan ge geus make duit riba rentet. Boro eta teu puguh teu karuh urang meuli kendaraan ge ngridit sarua bae. Ulah main-main orang mumpung masih hidup kene. Umur penyaho buah isuk buah pageto. Ulah kena-kena ngora gagah jeung sugih. Mentang-mentang orang ngarumpak aturan Gusti Allah. Sahanu nyaho can anggeus kreditan paeh. Nauzubillah summa nauzubillah min zalik. Ngeri luar biasa bagi jelema anu selalu dumadeus ka Gusti Allah sieun bisi aya dosa-dosa. Kredit lain masalah leutik. Gede tapi kos kitu. Lain masalah maksiat leutik nu ku urang geus teu dianggap teh. Maksiat nu lain lalagaan sebab tama aya nas Al-Qur'an. Nas tama lantaran ribana menyolok anu luar biasa. Ku urang kuari geus teu dianggap teh. Nu nginum arak mah ku urang teh di ulah luar biasa anak minum arak bagus tage orenganan bapakna ngadahar duit bank atuh sarua bae ngerebek kabehan
Ayo kurang coba hati orang supaya hirup malam nisfu Sya'ban, orang takarrub ka Gusti Allah, abeh mata hati orang diberi hirup sehingga orang bisa ningali karena jalan-jalan Shiratal Mustaqim lurus. Ya Allah. Tuh gitu nya. Sing hade malah dina kitab Is'adur Rafiq ma aya wa warada hadhihi lailatul nisfi min Sya'ban. Tu tadi geus kawarid oge dina malam nisfu Sya'ban walillahi fiha utaqa'u minan nar bi'adadi syu'uri bani kalbi. Allah di malam nisfu Sya'ban wah triliunan jelema nu dimerdekakeun dina neraka. Alhamdulillahirabbil utako, atikun utako, aya ribuan, jutaan, triliunan jelema nu dimerdekakeun di neraka. Keluar. Cek Allah ka malaikat keluarkan merdekakeun geus ulah di neraka bae. Bi adadi syu'uri bani kalbin, pohara luar biasa. Cuman Allah tenele di malam nisfu Sya'ban teh tetap baik dikanarakakeun tama saha la yanzurullahu biha ila musyrikin hiji jelema musyrik malaman nisfu Sya'ban tak itu agungna tetepnya nama dikerebekeun. Dua wala ila musahid jelema anu ngunek eta ge sarua bae teu dicabut dina neraka. Wala ila qati rahmin jeung nu megatkeun rahmi komo datang ka indung bapa. Tambahna aya deui wala ila musabbil izari jeung jelema nu ngagusur-gusur sampingna jubahna calanana datang ka ngangsar ka taneuh ta eta ge teu dihampura ku Gusti Allah malam nisfu Sya'ban masih anger kene. Urang make samping, make jubah, make calana kudu luhureun mata kaki, luhureun mumuncangan. Tah liluhureun. Cara PKS gitu tah. Ngan PKS mah luhur teuing nya nama sabitis. Tuh kitu nya wala ila akil la liwalidayhi jelema anu teu ade jeung indung bapa. Wala ila mudbini khamrin jeung ngalanggengkeun minum arak teu meunang pangampura Allah Subhanahu wa ramekeun malam nisfu Sya'ban kumaha atuh kiai geus bae urang mah diatur ku ba'dul arifin malam nisfu Sya'ban ba'da magrib ulah ngomong deui terus ba'da magrib maca yasin 3 balik yasin pertama coba yang ibadah ka Gusti Allah Subhanahu nu maca yasin katilu minta umur panjang ka Gusti jang nambahan amal ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cek kita kiai kula maca teu bisa maca yasin teh coba heula jana iko hese tang ngejah teh hese nyambung-nyambungkeun ana hese. Itu bisa kalau maca Quran maca Yasin kudu kumaha tah? Aya mun teu bisa maca Yasin maca kulhu 210. Etik tah maca. Bismillahirrahmanirrahim. Asana aki-aki mah 210 ge olah bahasana mah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahu samad 210 macana. Geus batur baca Yasin nyadang ge bareng diuk di dinya tapi nya nama maca qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad macana 210. Ke ngadoa bareng jeung pamimpinna ke maca deui ke bareng. Cai je kula mah kulhu ge patek trok bae. Saya memang ngeuka beuki mah ini. Patek trok bae cenah kieu maca kulhu ge. Lamun patek trok bae maca kulhu istighfar bae macana 10.000. 10.000 ya Allah ya Rabbi. Istighfar mah saya 3 astagfirullahalazim. Hayang rada panjang eta.
Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. 10.000. Cie cangkel meureun teh mah. Emang siapa kitu? Kajen kumaha ge, hayang ulah ibadah tapi ka sorga kabadek wae kajen kumaha. Kabadek. Anu paling sederhana maghrib, isya, subuh, malam nisfu Sa'ban berjamaah ngan ulah kurang ti 40-an. Maghrib berjamaah 40-an, isya berjamaah 40-an, subuh berjamaah 40-an. Eta bae nu ringan mah tah. Talora maghrib jeung isya rada bisa, subuh ya berat ya subuh. Subuh doang ya, masyaallah. Eta geus deui leuwih ringan cenah. Yai nu leuwih ringan teh eta tampiling sia mah poe. Eueuh deui geus. Atuh leuwih kurang teh eta mah teu ngaramekeun malam nisfu atuh ngaranna teh mah biasa-biasa bae. Malam nisfu Sa'ban kajon teh ku ulah aya anu nyetel TV. Besi urang kena bebendu Allah. Geus bae pareuman geus TV di dinya mah. Anak ceurik tanaon geus sabodot teh. Sia mah emang osok anak bayi nu anak cenah aya buku sia. Sok pake tata gedan anak bae anak. Eta geus malam nisfu Sa'ban pareuman. Trek ulah aya. Anu kubaku mah geus ieu mah pokona mah maca maghrib berjamaah, Yasin atawa nu teu bisa maca qul 210 atawa istighfar 10.000 terus sapenting 10.000 sakedeung istighfar astagfirullahalazim 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 sakedeung 10.000 teh eta nu mantak ngarasa can pernah eta jelema tah can pernah lamun geus pernah mah lah 10.000 mah sakedeung jasa astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah komo lamun ditujukeun mah ku ari 1000 ka mata astagfirullahalazim wa atubu ilaihi astagfirullahalazim Gusti mata abdi ieu besi dula deuleu lain besi deui ngomong datang ka kuari geus loba jasa dosa meurna abdi deuk diistighfaran 1000 ieu malam nisfu Sa'ban keceuli Gusti ceuli abdi dedengian besi lain besi deui jaipongan melulu ya diceuli teh oh masyaallah keur ngorana dah nang ning nong nyampura Gusti malam nisfu Sa'ban ya 1000 kaceuli ka irung Gusti aya ambeun lain ambeun pipi batur disedot astagfirullahalazim setan istighfaran 1000 irung terus sungut geus buku sungut mangis geus loba jasa tah mangis gibah teh jeung sajabana sungut 1000 kemudian beuteung 1000 terus dubur 1000 kubul 1000 suku 1000 leungeun 1000 kemudian atuh ayeuna mah gol buat teh 1000 geus bakalna 9.000 tah tinggal 1000 deui jangru 10.000 tuh, mesti hitungan gue orang 1000 sakedeung teh istighfar ka sakedeung coba ge laksanakeun ge. Laksanakeun ge tas isa coba aing urang kiai teh nya sakedeung sila teh. Menang 1000 teh pegel ja. Masyaallah. Gitulah malam nisfu Sa'ban ramekeun. Ulah obrol-obrol naon isin Allah keur mukakeun pintu magfirah jeung rahmat urang masih keneh encan deukeut keneh bae jeung Allah sakitu keur diumbar ku Gusti Allah magfirah teh keur disebar urang masih keneh encan beuki keneh berugi amat insyaallah iyalah malam Salasa urang babarengan ngalaksanakeun ngaramekeun malam nisfu nu bagus cek almarhum Abah Kulama malam nisfu Sa'ban ulah sare mantak eta dibere wiridanana khusus mas 100 rakaat eta nu khususna atau urang istighfar 10.000 atau urang zikir geus ulah bae ulah sare bae geus malam nisfu Sa'ban beusi ngantuk siapkeun ku urang balak bener tah mah tolol atuh ngaranna atuh mah make kos kitu mah 2 poe ge bal peuting ge atuh kuat. Piceun kos kada itu teh. Siapkeun tasbih atau Quran atau maca shalawat malam nisfu Sa'ban.
komo nu geus kolot mah beusi teu kapanggih deui jeung nisfu Saban ieu jaloba jasa panyakit ieu. Cing manis geus aya. Kemudian asam urat geus aya, ieu puyeng geus aya, ieu asana ieu mah ieu asana moal kabawa teu kapanggih deui je lah jeung malam nisfu Saban. Enggeus, gunakeun malam nisfu Saban rame-ramekeun ulah sare. Sugan bae puyeng subuh beak. Nya sekali deui urang ngaramekeun ku ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Macaya sina dek berjamaah di masjid, di mushola, di majelis taklim mangga. Dek sorangan bae di imah, dek jeung keluarga bae mangga. Dek di masjid sorangan mushola mangga. Silahkan dek di mana bae nu kira-kira leuwih khusyuk, leuwih mantap ibadah ka Gusti Allah di mana perasaan urang. Bismillahirrahmanirrahim. Sakumaha kamari bahwa insan anu hakiki mah kesadaran diri ka nolan. Semakin orang bisa sadar didinyalah pangkat urang, didinyalah derajat urang, didinyalah kanyahoan kamaripatan. Marifat lain terletak di jubah, marifat lain terletak di udang-udang, marifat lain terletak di kendaraan, marifat lain terletak di tasbih, marifat mah terletak di nolan jiwa. Jadinya lah jelema nyaho ka Allah bakal moal eureun-eureun ibadah ka Allah. Jelema lamun nyaho kana dunia pasti bakal ninggalkeun dunia. Sebab dunia pertis kos orai. Lamun urang ka orai lumpat kunaon atuh kana dunia malah ku urang ditangkeupan. Dunia eta okos mau. Lamun urang lumpat tina mau ngayang nyalametkeun awak. Kunaon atuh urang teu daek nyalametkeun diri teu lumpat tina dunia. Beloonan keneh jelema anu nyalametkeun diri di dunia sieun kumaha apa nyalametkeun diri neraka. Maksudna ai ka neraka ngantep ai awak embung dicaplok mau. Eta jelema belon. Belon. Kuari gaya nu belon eta. Ai teu jauh teh. Henteu. Eta lah jelemana. Geus kanyahoan ku kabehan ge. Eta ese jasa. Masya Allah. Li'anna lahun nisbatan ma'allahi ta'ala wal jismu wal jismani wal laisa muhramain lahu. Jisim jeung bangsa jisim teh eta laisa muhramain, itu jadi hahalang ka Allah, ulah jadi hahalang. Jadi lamun urang masih kena kehalangan ku awak, urang can jadi jelema, can jadi jelema. Urang teh ngaca pungplak pengplek di hareupeun kaca, hayang kadeuleu pantes make baju, mending mun ngora kene kolot. Eta jelema kahalangan ku baju. Allah teh leuwih kahalangan, leuwih gede, leuwih baju leuwih gede tibatan Allah. Urang teh ngurusan awak teu reuneur.
pandiana ge make sabun capluk. Awak urang teh ngahalangan ka Allah. Lamun urang geus bisa nolkeun teu jadi hahalang. Hirup di dunia tapi dunia teh jadi hahalang. Awak kurang roh urang dibawa ku awak kurang roh dibawa ku awak tapi awak dibawa ku roh awak ulah jadi halangan ka Allah. Lamun masih kene kehalangan ku awak belum can jadi jelema urang. Can jadi jelema. Mulai urang praktek. Allah kapan innallaha ma'ana. Allah bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bareng jeung urang di mana bae. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah deket leuwih deket tibatan urat ganggerong. Tapi kunaon Allah teh teu kadeuleu ku mata hate urang. Tapi Allah teu karasa ku urang. Lantaran kahalangan ku nafsu. Patali jeung pakaian, patali jeung kendaraan, patali jeung istana, patali jeung jabatan, patali jeung kadaharan, patali jeung awak urang. Nafsu-nafsu urang eta ladoga halangan urang. Ketika nafsu-nafsu eta eueuh, Allah bakal karasa. Tah, ieu. Cak Kangjeng Nabi lima Allahi waqtu. Kula bareng jeung Allah aya di hiji waktu. Nu waktu eta la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Teu bisa ngamot menguasai ngabarengan malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Contoh Kangjeng Isra berangkat di Mi'rajkeun langit kahiji kadua katilu kaopat kalima ke Sidratil Muntaha. Ketika Kangjeng Nabi masuk mustawan rof malaikat Jibril ampuneun cek malaikat Jibril Muhammad datang ka dieu ka kawasaan kula teu bisa nganter kula ka anjeun. Ih, cak Kangjeng ulah sok kitu kakasih Jibril. Manya urang dihandap babarengan datang ka dieu ditinggalkeun. Hayu bareng. Malaikat Jibril aya wilayah-wilayah. RT sa RT wilayah. Lurah sa lurah wilayah. Camat sa camat. Bupati sa kabupaten, gubernur, raja, deres tambah boga wilayah, si eta mantep, teu boga wilayah, di imah tanggana gede diusir, malah geus terjadi pengusiran ngan nyanana bae teu gablek ka isi, geus terjadi pengusiran, tadi nama secara halus diusir, tapi teu paham secara halus, secara kasar, ngan ku blon-blon tidak idit. Mantak tak jadi gusur baik ku jalan beak sepotong imahna beak sepotong teu dibayar bebejana mah kabatur karena Allah di mana horeng nah malah dek dituntut lain minta bayaran malah dek dituntut sebabnya ada nyicingan tengah batur angel salilanya na cicing dirinya kudu mayar antak teu loba omongnya na salah aing cek nya aju nyana musyawarah ki lamun terjadi pengusiran aslina kumaha indahnya kula ka majelis taklim nanaonan aing teu narima potongan kos kitu ribet malaikat Jibril Muhammad lain wilayah teu bisa kula ngabarengan eta mah hak anjeun nyangakeun sakali deui Jibril tetep hayu urang moal bisa. Nah andai kata Muhammad kaula ngalengkahkeun suku sajengkal
awak kaula. Ya Allah. Lain wilayah. Maka Kanjeng Nabi teh nyaritakeun 5 Allah waktun. Kula bareng jeung Allah teh aya hiji waktu laya saufihi malakun muqarrabun. Teu bisa menguasai malakun muqarrabun. Wala nabiyyun mursalun. Teu bisa menguasai nabi nu diutus. Nabi mana mal bisa sedengkeun dirinya na ge nabi. Berarti kenabiannya na ge teu bisa ngahalangan kanyana. Seakan-akan nyana eueuh perasaan nabi, eueuh perasaan rasul. Malaikat Jibril di luar eta geus teu bisaeun diri soranganna ge awaknya na teu karasa nu aya hanya wujud Allah. Gitulah gambaran sebagai manusia nu deket ka Gusti Allah. Kudu dicoplok-coplokeun sadar. Mulai sok dina urang sadar ge sok. Yang deket ke Allah jero hate ke asetan karasa lazatna Allah lazatna ibadah ka Allah ke naon ieu nu ngahalangan cinta selain Allah ke cinta selain Allah ku ari keur cinta ka naon ku ari teh keur cinta ka mobil piceun mobil geus eueuh di jero hate mulai ibadah ka Allah can karasa cinta ka Allah teh ieu kahalangan keneh ku cinta-cinta lain can lazat ka Allah mulai sok mobil geus eueuh ku ari hiji acan eueuh ku ari perusahaan tinggal gesap ngomong mah bisa siap praktekna sabaraha bulan sabaraha tahun di jero hate ulah aya mobil ulah aya perusahaan alhamdulillah geus eueuh ku ari mah insyaallah kan salat Allahu akbar can naon aya cinta salian Allah nu ngahalang steril kan jabatan ternyata dina jabatan serahkeun jabatan dunia serahkeun jabatan serah Allah masih kan aya cinta selain Allah sah pamajikan ikan ayo coba mulai di jero hate geus eueuh dunia eueuh makhluk eueuh pamajikan acak siji we Allah bakal ngeunah salat bakal ngeunah nikmat pasti jasa tambah 100% pasti nah lamun geus datang ka dinya tak hiji waktu anu selalu jeung Allah dunia teu milu jabatan teu milu keluarga teu milu kahengan dunia teu milu diri urang we jeung Allah sat lazat ibadah bakal nikmat zikir ge ngeunaheun lain zikir cara urang kuari la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah illallah lain ngagandengan batur nanaona batur geres aya nu gering nyeri huntu kagandengan ibadah sih ibadah tapi kagandengan batur lain eta engke mah bakal da nikmat illallah keduaan jeung Allah illallah kebal teu kadengen sorana nu kadengen nu milu kuari urang nu mantak maca Quran teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang zikir teu geunaheun loba nu milu di jero hate urang masyaallah kaganggu
urang duduan jeung kabogoh urang bae ge nu mantak neangan nu poek bae eta teh habe duaan bae di pos kamling ieu teh kaganggu urang ka ditu yuk ka beli ditu ayu da ada jembatan beusi anu liwat ka ditu yuk tungtungna di kuburan eta kunaon ku embung kajahoan ku sasa di jero di luhur kuburan los teu nganggap duaan di mana bae hayangna duaan bae embung kaganggu ku batur ulah aya nu milu ulah aya nu milu duaan bae bebas duaan mah dek nu luhur nu ditoel dek di handap dek nu di tengah nu ditoel dek nu mana ulah kanyahoan tuh urang jeung Allah ya dunia teu betah aing sebab kerduaan jeung Allah aya makhluk teu betah aing kerduaan jeung Allah nikmat asa jeung Allah tah lamun aya jelema geus bisa kos kitu saha bae nu milu bakalna ka beulem ajul moal kuateun urang hayang coba-coba lah cenah hayang nyaho nyana teh dianggap jelema luhur coba aing hayang milu jeung nyana sok sapoe teu kajawan 2 poe geus ulah hilu henteu nek milu bae ulah hilu milu bae sakadele biasa bae ben kadele anu aslina moal kuat sebab naon salat eureun Allahu akbar likum Allahu akbar likum Allahu akbar cakna ieu iraha eureunna nyana mah keur nikmat ka Allah urang mah mikiran iraha eureunna tolol teh coba tolol teh cara keur iraha ka Allah tuh nah kuari keur carita hijab hijab teh hahalang ketika urang ka Allah kahalangan ku dunia gerak urang leungitkeun di jero hati urang set hijab ka hiji eueuh urang mulai maju truk berangkat di ka Allah ka hijab ku makhluk aya bupatihan di hate aya gubernuran di hate aya presidenan di hate dan di hate aya lain tah buka hijeun set makhluk Allah dua hijab bahala kurang maju kuari aya nafsu iceuna nafsu jeung syahwat nafsu almaratu bisu iceun saya tahalang eta set maju urang tinggal ijeun setan ngahalangan setan ngagoda kieu diperangan ku urang ternyata setan bisa ku urang set hahalang terus urang maju oh ja ieu oregadan jeung Allah teh ketika disingkap-singkapkeun eta bakal kadeuleu ku urang singkapkeun dunia jorekna bakal kanyawan sebab urangna geus ngarasakeun nikmat jeung Allah makhluk jorekna kanyawan sebab urang geus nikmat ngarasakeun jeung Allah urang bisa nyaritakeun nafsu lantaran urang geus pernah nyingkapkeun nafsu eta bakal kanyawan setan nafsu eta atuh bakal kanyawan jelema kiceupna ge kanyawan leumpangna ge kanyawan make bajuna ge kanyawan ketika jelema make baju necis kemudian make sesengitan ieu teh kan kurang bisa dikajahokeun nu mantak nyana make baju necis berangkatna ti naon ieu masalahna nu mantak nyana make sesengitan sakitu hebatna naon buukna ge teu meunang aya hiji-hiji acan anu ka dieu rapi bila perlu make tukang bas coba panglempengkeun gitu nu mantak nyana nyisiran sakitu rapina sabab nyisiranana de ka mana nu mantak nyana make baju moda gitu sabab make baju eta de ka mana nu mantak nyana make sesengitan begitu dahsyat sabab make minyakna de ka mana encan kaartikeun kuari kieu ente keur make baju set kan make baju kemeja nu biasa di imah terus make samping nu biasa ke carita samping aya babaturan titit Assalamualaikum ye jaem teh ban teh mesti kieu emang
hayu orang berangkat undangan wah kuari kayak tungguan jero ganti baju ganti samping nah sabab ganti baju sabab ganti samping teh ya geus kajawat deuk kondangan kajawat kan ke urang tah ayo mulai oh berarti ieu make baju jeung make sampingna teh ya karena kondangan tinggal be diganjar apa disiksa wallahu alam so kan tuh ente isuk-isuk mandi teu sambarangan kan make baju make bajuna nu ieu ya nu mana nu coklat-coklat teh oh PNS berarti PNS kan berarti kan pakai bajuna teh disababan ku jabatan ya ada ka kantor kajawan kan tina baju bae ge kajawan naon sebabna aja pengen make bajuna jore lain karena Allah eueuh nu bagus kajawan kan emang teu gablegeun nya nama kajawan lain tasawuf lain kicep tasawuf lain kitu lain emang teu kabeuli nu mahalnya nama kajawan deuk kumaha bae ge ku ahli hakikat bakal kajawan deuk kakarang pake bajuna doang kajawan berangkatna sababna kumaha kajawan sakicep dan teu kudu dibacakeun eta kakarak baju encan lempang mah ge lain deui lempang lain deui lamun lempang rada cepet eta teh geus jelas bakal aya kauntungan cepet lempang nah salamun lempang da lambat ditelepon ge Assalamualaikum ayana le tadi pancen datang ge emang ka mana ye urang ujang cuma anu lah gereti heula bae geus kajawan eta teh boga hutang gede kajawan gairah hidup tidak ada gairah hidup eueuh kajawan tidak ngomong tidak lempang tidak kicep emang teh kajawan jasa Masya Allah luga glegek jelema teh kajawan bajuna kajawan make baju sebabna dideuleu sebab anu ngaberangkatkeun nya kitu teh naon sebab dideuleu sebabna pasti eta moal nyalahan Masya Allah naik motor kenceng batur nanya ge wajah mana kanyawan ieu kajen kuku mage boga janji jeung jahe di pengkolan oh bener Pak siapa mana gairah amat kunaon sih kanyawan kurang budak pemuda gairah kamari masih seserian tapi ku hari ku bawa anak kiai itu non karang gairah amat mending payah bae cek pan sia kitu amat aing boga kabogoh aing dek dikawin ka ku aing di kabogoh aing teh geus menjalin cinta geus 3 tahun pokona geus hidup semati kolot aing ngajodokeun aing teu menang teu ka anak mang mukmin di pengkolan teh nya jibrud nya hidung nya gede kolot aing si teh nyaho dedeleuan teu boga dedeleuan meureun pan aing sakieu kasep teh pan anaknya aing teh kunaon dikawinkeun ka nu jore aing mah teh ku gairah hirup tah kajawan sabab tu gairahna teh deuk dikawinkeun ka nu teu bogo coba lamun sia bogona gairah amat ieu lain deui emang aya naon ieu sia itu aing nyawa naon sesuai nyawa bae ke belah coba lain deui sia bangona buringas ka sakadeulina lain deui aing boga ka Bogo aju ka Bogo aing emang aing teu pati Bogo aju kolot aing ngajodokeun aing ka anak mang anu bo atuh teh mah nikelna ge 180 derajat jeung ka Bogo aing atuh aing daek aju mah aing bebeja we ka Bogo aing bukan aku tidak cinta tapi kehendak ayahku gombal sih aja setengah laki garombal jasa iya padahal mah cintaku tidak akan pudar di dunia wal akhirah tapi karena orang tua Masya Allah saya kira
Aku lebih cenderung kepada orang tua takut tidak dikasih takut tidak masuk surga. Sebab ada pepatah surga ada di telapak kaki. Dengan demikian mohon maaf. Oh. Tapi kan diriku sudah engkau renggut. Ini bagaimana ini pertanggungan jawabmu? Ini gimana ini? Pen, ini gimana Pen? Kita kan sudah 3 bulan. Siapa si Pepen goblok? Kalau urusan cinta mah gampang. Tapi ini gimana ini? Darah dagingmu. Aduh, udah. Kita ke dokter, kita gugurkan. Gairah hirup teh kajawan. Sabab anu ngagairahkeun anak. Sok. Nu mata kipu doli hujan-hujan ge berangkat bae diondang. Kanyawan kan orang. Dongkrak anu mantak daek bae nyana ka ditu naon? Udah begitu sia. Barangan bae. Nu mantak Pak Haji Pendi lamun diondang itu mamaca ka imah mano kame daek bae naon coba? Nu mantak daek. Karena juri. Atuh kajawan. Dek kemana bae lumpat kajawan. Sok aja. Hayu. Mantak ngahakekat ya. Ngahakekat. Lamun encan nyaho ulah sok hakekatan jadi hakekok. Mungkinna jadi kangjeng. Lamun nyana bisa ngagandakeun duit atuh teu taon make duit batur duit nyana bae ganda-gandakeun. Atuh kalau banting sedekahkeun. Kunaon make ngaganda-gandakeun duit batur miliaran. Eta deui anu nuturkeun aku goblok. Goblok. Ku ali hakikat geus kajawan ya, cinta dunia. Kanyahoan geura berangkat make pakaian eta naon? Berangkat nak kadinya naon kanyahoan ti berangkat mantak teu meunang kebenaran kudu berangkat lamun kebenaran kan teu jadi sebab lamun kebenaran mah teu aya azam teu aya niat teu jadi tadi dileukeun berangkat da dongkrak anu mantak berangkat naon jelema ibadah bae ka Allah teu balik-balik ka imah di masjid bae ulah pajar tasawuf berangkat heula ieu budak di masjid bae naon sih naon teliti heula tasbih diputer-puter illallah salah setik masyaallah ya Allah orang kaget di mana dicarekan bae pamajikan masyaallah ginggiapeun ngaranna ginggiapeun. Lain tasawuf. Pelampiasan. Moal wusul maksudnya moal wusul. Bener salaman dengan moal wusul. Atuh berangkatna kudu sadar ka Allah. Boga guru ke aya nu ngalempengkeun. Kanyahoan. Tuh. Mondok kan kanyahoan mondok. Waalaikumsalam. Mana teh anu kula boga anak nyerahkeunlah ka kiai didikeun mudah-mudahan we jadi jelema nu saleh enggak sadaya-daya mangga mulus berarti mulus. Assalamualaikum salam kiai boga anak sebel aja sagula kudu yang itu tilok digawe tilok naon kadana ngabantuan urang mah guys daripada hese ngondok we kurang bener mah bener kan kurang jadi waalaikum salam naon boga anak 4 kiai nu hiji alhamdulillah nu hiji insinyur otakna ayaan anu hiji alhamdulillah sarjana nu hiji deui atuh usaha di imah ieu otakna kulon jasa kiai asana harapan ya hirup geus teh mah jang kiai bae sial aing dibere kos kitu. Tega pondok teh macam-macam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon? Nek masantrenkeun anak kiai. Nu mana lang? Ieu. Oh. Emang eta sakola. Ah. Tas ditangkap polisi. Kasus naon tuh tangkap polisi? Ah, jaya kudu dibejakeun mah. Mimitina mah malingan anu kolot bae. Kabelah dia nu tatangga. Aja mabok malu. Geus lah temen di paehan teh kodom ku sabodo kiai bae. Lebih parah kan teh mah. Berangkat ke pesantren macam-macam. Aju kiai na, atuh biasa bae kiai na mangan nyaho. Berangkat ta masing-masing teh kos kali itu. Sabab anu berangkat ka pondok kos itu. Sabab pakai baju eta. Sabab kos itu eta kajawa teh sok. Jadilah hakikat. Tek. Eta keur dibukakeun hijab. Hijab ka hiji makhluk piceun, hijab ka dua dunia piceun. Urang makin maju set ka hareup. Tilu nafsu piceun, maju deh set setan set. Oh, usul ilallah. Mal bisa dibarengan ku sasaha. Sanajan dibarengan ku urang secara zahir kebal-kebal manyana ngaleng. Moal kuat kajen ku kumaha. Sebab cek Kangjeng Nabi lima Allah waktu la yasau fihi malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wal muradu minhu wallah